Penampilan selanjutnya, kami tampilkan sebuah kreasi seni drama tentang kehidupan yang akan dibawakan oleh para pemuda-pemuda Dusun Cirebon, Desa Sukasari. Di suatu kampung diceritakan, ada sebuah keluarga yang sedang diuji dengan kerasnya kehidupan. Si Kemet sedang dilanda rasa sedih dan bingung menghadapi ujian dalam kehidupannya. Zaman ayeuna loba pangabutuh tapi terlaksana hese gawe sapopo sare ngan morong wae terus urang kudu kumaha hayang udut ge teu kuat keur meulina eueuh pisan keur boga salaki pagawean ngan sare jeung sare Gusti Kemet hudang Kemet hudang Kemet hudang ay ari ieu jelema sare apa pae Kemet hudang Allahu Akbar si Kemet nya kumaha udang keunana ieu aing boga cara ieu Man Rabbuka. Oh Akbar. Mamnya wis pae euy. Ai naonnya? Astagfirullah si Ici. Teu ingin kamu mah kasar kita. Da kamunya sare teh jiga nu pae. Sepaganggu kenikmatan salaki kamu mah. Ari kamu pika sebeleun. Ari geus sare teh. Sare sapopoe. Kalau udah ngador teu inget ka anak-anak acan. Mau balik can saminggu mah. Cik atuh Kemet, usahakan itu. Ya geus lah, aku mau berangkat dulu. Berangkat ke mana ari maneh? Pan kamu nyuruh aku usaha. Oh, ya udah tuh. Kade, balik mawa duit. Kumaha milik we. Lain kumaha milik. Ulah jiga kamari, balik magrib teu mau duit saperak-perak acan. Lieur aing mah. Teu ngarti aing ah. Dimimiti ku aing dikawin nepikeun ka ayeuna. Angger we maneh mah butuh ka duit. Dasar teu insap-insap. Aeh si Kemet. Yeuh Kemet, uing mah minta duit soteh jeung mayar hutang. Da maneh mah teh nyaho nu nagih mandi rabul. Era deuleu. Alus loba hutang mah. Cirina eta teh loba nu percaya. Tobat Gusti. Ari si Kemet jelema naon? Aing nu kudu nyebut tobat mah unggal rek indit. Kudu we riweuh kudu urusan nagih hutang. Heuh nya geus atuh. Keun bae masalah nu nagih mah urusan Kemet jeung kabina-bina teuing atuh jelema nu nagih teh. Jaga nganjukeun nagih deui. Tulugan ka era. Kesawa atuh hutang teh. Loba Kemet. Ka Bu RT, ka Pak Kadus, ka Pak Ustad.
Malah Pak Kadus mah nagihna teh ngabri jeung anak incuna kemet. Da kumaha dianjukan kabeh meureun. Geus kieu we atuh ayeuna mah. Sakur nu nagih hutang datangan kumaneh kabeh. Bejakeun isukan geus lohor ku aing di dagoan di dieu. Tah kitu atuh. Eta ngaranna lalaki tanggung jawab. Jadi isukan teh dibayar kabehnya. Lain, aing isukan rek ngamuk. Ah, maneh mah kalah ngacapruk dasar kemet teu boga pikiran. Heuh nya geus atuh ah. Rek indit aing. Nya geus, usaha lu bener. Awas mun selingkuh. Gusti, asa teka beneran boga salaki teh. Lurus tunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deuleu eta geus datang deui nu nagih. Ngasa deui atuh. Mangga yap kalebet. Oh, saya teh. Aya perlu naon teh? Bubu Ucu abdi teh kaleresan ti bukit ngahajak ka dieu teh bade nyusuran caroge manawi aya di palih dieu masalah nama tos saminggu teu uih ceuk. Alah geuning, maninya antos saminggu. Ari kitu nami suami Ece teh saha? Ari dina KTP mah Asep Sukarsep ngan panggilan nama Kemet. Naon Ece? Kemet. Muhun Ece Kemet alias Asep Sukarsep. Astagfirullahaladzim. Asa piragu si Kemet salaki aing. Naon Ece? Salaki Ece. Ah, teu Ece. Sarua we meureun ngaranna eta mah. Salaki abi ge Asep Sukarsep ngan ari panggilan nama Kemet. Maknya Ece cik ningali KTP na Ece. Tah ieu Ece salaki abi mah. Alah, geningan sarua Ece. Si Kemet, salaki abi teh, salaki Ece teh meureun. Ayah banen Gusti. Teuing ari si Kemet. Ece ari ieu putra saha? Ya anak si Kemet Ece. Ayah banen. Berarti salila ieu abi teh pemajikan kadua. Awas ya Kemet, rasakeun sia Kemet ku aing. Hayu uci urang tangan si Kemetna. Nya ayo atuh. Duh Gusti, aku pengen ngajerit maratan langit, ngeceak maratan jagat. Aku hanya ingin bebeja tentang kepedihan hidup ini. Kunaon hirup aku teh mani balangsak teuing. Hirup eueuh ragap teu aya. Nitik semplek, mincak semplak. Kokoro nyoso udut ge bako. Duh Gusti, asa pengen juga batur loba duit. Cewek tanya daripada pusing boga pemajikan ngan lagi cerewet jeung cerewet daripada pusing suga we ditarima. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam A. Kenalan dong. Boleh deh. Yes. Nama kamu siapa? Rizka. Apa? Rizka. Oh, Rizky tidak disangka-sangka. Yes. Neng, kamu nyarita? Iya A. Sebenarnya udah fall in love kan Neng teh? Jatuh cinta pada pandangan pertama. A mah suka gitu. Jalaninnya aja atuh A. Jadi diterima ini teh Neng? Insya Allah A. Yes. Kemet di teteangan ku aing teh sia ngadon di dieu jeung awewe deui. Ari kamu teuing-teuingeun di tita usaha ngadon ka awewe wae.
Geuning di dari ieu, di marana atuh ieu teh? Ganeng sia teh kemet. Sok api-api sia teh. Ngaku ieu pamajikan manehnya. Heueuh sia kemet. Hirup balangsak, mana main ke awewe. Komo mun dibere rezeki loba meureun ku Gusti. Meureun teu 10 masih boga pamajikan. Aduh, kumaha nya aing bingung. Tulungan atuh penonton. Ke. Aya naon ieu teh kemet? Asara rame. Aduh bapak, kebeneran bapak. Tulungan anak teh bapak. Aya naon we teh anak king mani rame-rame kieu? Jadi kieu bapak, mama. Abi teh teu puguh-puguh diserang ku awewe 3. Alas ya kemet tong sok pura-pura. Kieu bapak, ieu abi teh istri si kemet. Salila ieu abi teh nyaho. Ternyata si kemet teh geus boga pamajikan. Jadi salila ieu abi teh pamajikan kedua si kemet. Ayeuna geus apal. Si kemet masih kene ngangeureun awewe nu katilu. Astagfirullahaladzim. Eta teh bener kemet. Kumaha atuh nya nyaritana? Sok sia teh ngaku. Muhun atuh mama. Muhun, da abdi teh tos nikah. Ieu istri abdi, ieu istri abdi. Rencana mah itu oge bade dilamar ku abdi. Gelo maneh sia kemet. Aing mah asa teu ngajarkeun model kitu. Ti saha tuh maneh teh diajar kitu? Da, kumaha tuh mama? Da, abdi mah nyontos si bapa we. Naon sia kemet? Tong sok padu enggak sia teh. Muhun kalakuan abdi kieu teh nyontos si bapa. Ai geuning, nya kitu sia teh bapana. Kemet kabur. Alhamdulillahirobbilalamin, itulah dari penampilan dari pemuda-pemuda